asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sampurasun kumaha dararaman? Alhamdulillah. Makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah tindakan ayeuna urang tiasa tepang deui. Pamugi pamiarsa sadayana. Aya dina kasehatan utamina urang panjatkeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala nya. Amin. Kalesan dina danget ayeuna teh milang kala lahirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata kaping 12 Rabiul Awal. Tah itu. Lah ya. Lah, Nah ieu teh sepi-sepi teuing. sieun kuburan kan nya. Jika kuburan sepi orang ajakan di batur-batur. Teu ka mana baturan euy? Ada ya euy. Euy. Kadieu. Siap. Halo, kemarin yuk. Terus di mana eta teh? Di pasar. Pasar, aduh. Pasar tonggeng. Pasar tonggeng, aduh musim kene pasar tonggeng. Kang, aya naon, Kang? Hah? Aya naon? Hah? Iya, kadieu ieu teh aya ieu muludan teh nih. Apa muludan? Henteu. Muludan teh ieu nah. Naon? Lahirna Nabi Muhammad bilang ala gitu. Nah, pan urang teh sok lamun muludan teh sok syukuran geuning. Sok numpang, sok sagala rupa sebagai bentuk cinta urang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Pokokna mah urang numpang wah, pokok rame, pokokna numpangnya segala aya. Urang ramekeun, Kang. Urang ramekeun, Kang. Jual siap we. Cik urang rek nanya Nabi Muhammad gubragna ka alam dunya poe naon cik? Poe Senin. Poe Senin terus Senin kan. Minggu. poe Minggu, manya poe Minggu atuh teh poe naon cik? Minggu mah libur kan? Rabo mah liburnya. Minggu libur, minggu mah aduh. Tah, poe Senin ya deui. Oh, Senin. Senin udah Minggu mah libur atuh teh. Bener lah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh dilahirkeun dina dinten Senin di Mekah. Kaping 12 Rabiul Awal tahun pertama peristiwa tentara bergajah nepi kaina disebut tahun gajah. Gitu Kang ya. Tah tujuan ayana Maulid Nabi teh atapi atanapi muludan teh nyaeta sangkan urang umat Islam meneladani atanapi nyontok sifat-sifat kesayangan ti Kanjeng Nabi Muhammad tadi. Atuh naon bae sifat-sifat kesayangan Nabi Muhammad teh Cik naon tangga. sidik, ai sidik teh artina teh jujur ka sesama. Kedua amanah, artina amanah teh bisa dipercaya. Tah teh jika si itu tuh si Jabrin si itu tuh. Oh, tamane Jabrik teh. Oh, si Seto. Mana masuk? Kalau ai Jabrik beri mas ya. Dan katilu tablik artina sian. Dan kaopat patona artina cerdas. Oh, tidak akang gitu Kang ya. Cerdas bisa. Cerdas ini. Tibatan jeung salian ti cerdas aing mah ganas. Nahan, ente cau, ente. Ente Alikan mewah lah kumaha eta. Ente cerdas. Alah, tah kukituna urang bahas heula saeutik tentang tradisi Maulid Nabi di Indonesia nya. Mun mangga. Mangga. Maulid Nabi teh di urang unggul, teh di Bandung unggul. Wah, sa Indonesia bener Kang ya. Sa Indonesia ngan beda-beda bentukna. Oh, gitu kan. Cik kumaha cik. Bentuk tradisina beda. Bentuk ngaranna beda, tradisina we beda. Nah, hiji aya kirab ampiang di Jawa Tengah gitu tah. Di Kudus Jawa Tengah. Nu kadua aya muluden. Sarua acara nama juga urang. Ngan ngaranna beda. Tah, muluden teh di Jawa Timur. Tilu Grebeg Mulut Kesultanan Mataram. Opat Panjang Jimat di Cirebon. 5 Bungolado di Padang atau Sumatera Barat.
genep walima ti Gorontalo. Katujuh ngalungsur pusaka di Jawa Barat. Tak itu loba. Tukang. Oke. Loba-lobanya tak itu. Saya tahu nu apal nama da aing mah sekarang apa tuh. Oke. Datara ngaos atuh cepot mah. Terang ngaos itu aing mah lah. Ngaos oge keren pacok meri. Alah. Nah, hampura we euy apal nu sakitu. Siapa tuh lah grammar rasa aing geus apal yeuh. Siapa tuh gerak marasa kesehatan masak teh? Kurang ieu non kurang abring-abringan aya acara gini. Arak-arakan. Mana? Sok atuh saha nu numpang tah? Saya mau masak mana? Mana rek masak bang? Oh, alah. Mana? Itu si itu rek masak bang? Masak atuh. Masak. Hah? Masak. Ayo non wae masak teh sih. Tumpeng. Terus Tumpeng. nanti itu loba. Asin. Non, Telur. Sambal. Daging. Daging. Oseng ayam, terong. timur. Terong. Tak gitu. Ayo ah. Ayo masak dulu. Oh, Yo. iya. Ah, ada yo, yo. 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 Woi. Ah, ada jengkol kada sekurang kok. Sengit Aduh. Aduh. Asin, asin. Aduh, sambal dan Aduh, eta leunca eta. Alah, segala Itu yang buatan saya, teh Kang. buatan yo ya teh. Buatan sana, Kang. Ibu Tutik sareng Teh Rizka. Oh, masih enak kita makan. enak. Pon acai gitu. Cai dia. Siap. Lah. Alah. Hei, Tuh. orang anak-anak Anda we. Ayo. Sekalian aing rek mau gitar, tuh Siap. itu mawa suling. Siap. Yang mana mau sulingnya? Hah? Siap. Siap. Tuh, mau suling. Siap. Siap lah, ayo lah jadi. Yo. Jadi Si Udin datang kepadaku. Saat itu malam pukul 7. Dia bertanya doa bahagia. Ku jawab inilah doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. alah, aduh beres euy. Alah. Alah. Alah, capek kieu. Berat kieu jadi capek heuh. Pipi setuin ka kembu. Pipi nepeun ka kembu kitu niupan eta suling. Ya. Lain ieu capek ge tapi bunga euy ka tidak rame kieu nya. Bunga Oh, masuk. Duh. Pamugi bungahna urang teh sing jadi pangeling kanggo urang sadaya dina raraga milang ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya. Nah, kitu sing bisa menangkeun hikmahna di acara. Ieu acara teh lain sama-samana aya hikmahna jangan. Kedah atuh. Hikmahna naon? Ari hikmah naon? Hikmahna naon? Hikmahna teh kahiji motivasi yang urang supaya terus sholawat ka kanjeng Nabi teh itu. Oh, Ulah harudang euy. mulai naon-naon kudu nyanyi teu para rugu. Sholawat jadi.
promosi. Oh, di mama, baba. Daripada pargoynya kan. Gimana Pak Aldo? Anu kadua jadi pangeringin manusia nu pantas jadi panutan teh tiada dua tiada lain nya eta Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu. Nu katilu janten momen silaturahmi umat muslim sakitu. Kan kitu numpang teh teu bisa kusarangan da bungha teh. Sakudu koloban Bagi kasadaya. masyarakat nempelkeun busana sakitu. Rupi nama sakitu wae nu tiasa dilugikeun ku simkuring. Kirang langsina pamudi dihapunten. Mudah-mudahan urang kalebat umat Rasulullah nu bakal kenging sapaan di yaumul akhir. Amin. Amin. Lah dina panutup ieu mangga ka Teteh Biru saurna bade nyumbang lagu saurna teh lagu anu walak meunang pisan lagu lerigi. Lah kasebatna teh shalawat Muhammad. Mangga uleujeun ngadongkeun, uleujeun nyakseni ka sadayana para penonton. Ya, mangga kaprak heula.